Kembang si mana lagi? Aduh, gak apa pamajikan kita pamajikan kembang ya. Kembang naon bingung atuh eta apa. Punten. Kang, Mangga Kang. kagungan ya. Mohon Icaleun sok. Kembang naonnya istri miwarang atuh. Menurut saya dah lebih terang kembang atuh. Jadi bingung masyarna ge. Oh ya saya saya tuh. Iya enggak. Tah eta tah tadi anjing-anjing nu menjanak. Oh iya, Tah eta. naon namina teh kembang naon? Eta teh kembang si mana lagi? Enak buah sama lagi. Ah iya kembang oge. Wah iya. Ah iya. Seberapa eta pangosna? 200 paling Kang. Enggak lihat teh. Enggak lebih di Nusanes teh aya. Abdi ya nyanak. 200 mah udah habis teuing atuh. Anu mirah. Naon deui? Tah si Raja tah. Ieu si Raja ieu. Tah. Seberapa ieu si Raja teh? Jual 100 tah mah. Anu kena mahal tuh Kang. Anu 10.000 tata mah 5.000 Daun sampel Kang tuh 10.000 mau di mana aya kembang 10.000. Jangan ngambek gitu atuh Kang, abdi mah terang. Namanya akang ieu kembang hayang milihna 10.000. Lariana tong ka dieu atuh kembang 10.000 mah. Di mana aya kembang 10.000? Nah, ya Kang jadi sewot kieu. Karena sewot abdi beuteul laos atuh Kang. Milariana 10.000 ka dieu. Nah di mah teh aya ku Kecil. foto ge sabaraha. Gede ambek lah kecil tah moal. Itu gaduh artos teh Kang tong sok Butut tah kembangna butut moal. awas ya mun ka dieu Aya deui. kembang si mana lagi segala. Alamat palsu. Kang, punten. Itu maros. Eta sore yang kemana nya abdi kekelilingan gitu. Keluar. Sore yang atuh cakat kayak dinya. Kemana? Akan lurus, belok kanan, Belok kanan, belok kiri deui. kiri deui. Oh, dugi. Acan aya satpam. Taroskeun di satpam. Atuh sugan akang teh tarang. Teu terang adieu jeung kadang sama istri. Kebalik, sugan teh apa? Ambek. Mulai orang dua orang.